Jang, Ya, biar. kenal Jang dia? Ah, kecil kena. Ya, ayo mana? Kau majin Kang Ucup bereskan masalah kedah neneangan ayo mana Kang Ucup? Pugu aing hayang mentah bodoh. Ya, Emang gitu orang salah. orang yang apa akhirnya? Kita kan Kang Ucup teh pedah mere duit ka maneh kumaha cari tanah. Pan eta nanti angkus teh angin janda teh aku. Heeh. Tah, uing teh pan boga kenalan. Heeh. Berewe ku urang. Ya, tapi kan tadi berekeun teh. Enggak. Pan eueuh eta gitu. Jadi kumaha sih teh berekeun jandana apa kana? Henteu teh diberekeun. Salah sih. Kudu maneh mah. Kuduna diberekeun. Di dalam itu disangka nipu. Kamu cupnya kan itu nya. Ngarekan ya. Jadi Jang, menurut paneh orang kudu kumaha euy? Disuein sama maneh sampeurkeun ka nu Ucup ka ditu. Ayeuna. Heeh lah. Ya tuh baturan nih orang yuk. Kenap. Becing lah. Itu ayah pangiman tuh. Anjing jangan. Cuma gila. Dah, ngenah nih. Aji. Cuma ijang. Mau Ucup kira-kira ini di mananya? Di imah nama dan kaya nama duka keneangan maneh detik kamariman yang anu maneh kuirang. Atau orang nyamperkeun wae lah. Nya kudu Kalau nyawi sih neangan wae. kudu nama gitu sih nyamperkeun maneh teh. Jadi minta hampura gitu. Daripada Kang Ucup nu nyamperkeun maneh kan. Lebih baik maneh nu nyamperkeun. Kayak lah samperin kurang. Panasnya nonton enggak? Kudu nama ayeuna sih panas-panas lagi. Memang ayun aja. Sih kan heuh. Kami Kang Ucup nanti kumaha gitu. Karena panas-panas sih datang ka imah. Minta hampura. Mau dicarekan gitu nya. Ya, dicarikan masih pasti dicarikan kan mana yang salah oge ini apa ini salah sih pasti dicarikan. Emang orang salah gitu. Jadi kan mana kira minta hampura we ini kudu aya tanggung jawabna lah mana yang boga salah jadi kudu berani dicarikan. Pasti sih. Ya tuh cobaan kali itu lah. Sok Kali itu katanya. sok kadenya Hah? Lagi serangan. serangan itu Tuh. tes di mana? Terus di si Ujang tuh karunya sorangan ceng ge. Ujang. Heuh. Oh iya bari undangan si Ujang ieu geunan. Di mah aya deket cicing di situ. Juga aya kan ya tuh. Lu urang ka ditu nya? Sok. Mana-mana ka mah? Balik heula. Hah? Tas di mana? Tes mana kau udah ngomong sih? Tas di mana? Atas itu. Sok dulu gua dulu. Ya. Ada kumaha mana urusan apa? Dikeluikan mah. Urusan naon? Tahu urusan kamari. Masih emeh. Pan kumana teh ieu kurang dijelaskeun. Pan kumana teh tadi udahnya. Atuh kurang tadi udah. Data mah aya perizinan maneh. Kan mana geus apa meureun yang? Heeh. Dilawi ngobrol kumaha. Ih, pan sugan teh nya teh kurang. Kita kumana diudag teh. Kita diudag gitu. Jadi orang kita ngudag si em. Maksud dong sugan teh gitu. Iya, mantap, nah keranya.
Heeh. Betul sing rapi tong eta dengekeun heula sing rapi. Ih da kurang teh pangna teu cicing teh da bisi wayu jauh gitu jadi kurang wayu we udah Sama lieu. Jadi mah kieu nya. Mane? Tong hayo ngadikeun saya tah. nah kunaon emang Eta ngarti keneh. Wah, saya temannya ya. biar dari hayang mah piraku urang kudu ribet jeung maneh lah ngaran babaturan cuma gara-gara awe hiji loba nu leuwih jiga si emeh piraku ek ngalebutkeun ieu mah jang naon masih kene loba awewe ieu teu sakirana maneh resep kene ngomong ka si emeh disuk ieu wong sampeurkeun ayeuna si emeh ka ditu si emeh teu sakirana heueuh si emeh milih urang nya maneh kudu bisa narima lah teu santeuna si emeh milih maneh urang ge kudu bisa narima kitu ayeuna mah geus Mana terasa ke si Emet? dari masalah sebenarnya lah apa iya mana orang kawewe kumaha lain Tapi pas setidaknya merenya. Mana tengah hargaan. Air rumah sakit ini jadi balan masuk. Hargaan menjadi bahan. Lamun sekira namanya bener resep tuh. Bawa. dibawa Kan wayahna. ikan kinya kan mana emang geus peguhnya Kang Ucup geus peguh embungan kok ka maneh Kan eta mah apa aing ngaran-ngaran hate mah bisa dibohongi. emang yang geus mih jelas eta mah urang mih salah paham deui jeung maneh maneh mih salah paham ka urang geus ayeuna mah hayu wang tanyakeun ka si emeh kuduaan milih saha Lamun si Emet ambil mana? yang geus man kudu bisa narima Lamun uing narima sok mana si Emet. heeh Terus mana tuh orang embung di kenal jeung maneh kenaon? ya eta mah terserah maneh sih urang kenal sih entah gitu nanaon Oke, gitu sok. Ini mana yang saya yuk. nah Tuh HP siapa bawa? Jodoh ah. Kecuali si Bu Bebes ada gede sih teh. Oi. Kadia ke head sih teh. Kadia. Ayo lu ngomong. Jamai dan lupa. Oh, cai geus eta masuk alam kadia. Bapak teh. Ayo ngomong dia yuk. tah ini SCM keur di teteangan Anak naon deui? Mana dipalek naon deui eta yang si Emeh? ya kan teh kamari jeung urang tadi si Samin Iraha ke iraha eta Emeh. Ke iraha. Bahasa Eka sih opetnya. Kita bahasa kasih opet. Oh, kumaha mana teh ngomong naon mana ka di urang? ya si Ripa teh salah paham ka urang si Emeh teh teh milih urang apa si Ripa gitu Wis. Barang taruhan cu. Oh, adi aing dijieun barang taruhan sih mah. kan bisa ini salah paham Salah paham kumaha maksudna? si Ripa salah paham ka urang kena deket gitu Ya, iya. Tadi namanya si ieu teh kan mun papanggih si Emeh nya di jalannya. Itu cina si Emeh teh urang teh nya nunjukkeun si ieu. Heeh. Si teh udah mah. Heeh. Pasti we cuma tidak hal gitu orang non taat aturan gitunya dan cekang Ucup cina non Geus dari deketan deui. Dari deketan deui. Heeh. tah memang teh juga tapi maksud nya udah lain tujuannya jam gitu itu kasih iya bogohan Mana bogoh ka di urang? ibu gua kasih punggul Ya adi aing teh geus dijodohkeun ka si Samin. Odeng. Astagfirullahaladzim. Iya geus dijodohkeun. Nah nih. Geus dijodohkeun. Jadi wayahna maneh Ripanya, maneh Dejang. Ulah ngadeukeutan adi aing deui. Dadeng geus dijodohkeun. Jeung saha? Jeung maneh? Kok jeung urang? jadi arulang duaan teh dipilih gitu Ayo tanya ke si Abena. Tanya ke si Abena. orang nanya Sok kita tanya usaha. orang nanya sok bener nanya Sok neng maksudnya jawab masih ke na MG sok jawab pertanyaanna gitu.
ulah juga nukeun sok teu bahayang nyaho. Sok kumaha? Maneh Rita kumaha ngomong naon? Jadi kianya teh resep ka Ujang Abi. Resep paduanana. Tah, nya. Ieu mah cek urang heeh. Maksudnya cek di urangna jadi geus tersep ka marane heeh. Maksudnya wayahna maneh masih maneh mah masih ngarora keneh. Jeung neangan ulu witi adi aing. Keun adi aing geus kieu, da kieu ayana. Gitu geus jeung bebas maneh rek ka mana ge. Mun wayahna urang mah embung tukangan urang heeh. Adi urang di kos kitu-kitu deui. Kayak gitu-gitu. Ini maksudnya di hubungan cuman teu jelas, di hubungan teu jelas. Jadi geus jeung marane mah jeung haripan marane, rek boboga jeung saha terserah marane. Gitu. Jadi geus semet ayeuna bae kitu. Eta wungkul. Emang tadi mana kemarin sebenarnya? Nanya sih emang Oh. Ya ini geus aya si Eme jeung maneh geus ngadarenge nya keputusanna kos kumaha cek adi aing Jadi geus nepi ka dieu nya. Gitu. Tinggal urang enek naranya ka maneh. Nempuan si Kubiar teh. Tuh, tadi mah aya nya jeung urang teh ka dieu. Kan kerek neangan Kang Ucup cenah teh. Rek naon? Rek minta hampura. Gara-gara kamari pan kabeh jadi salah paham gara-gara budak eta pan. Santeuna. Kebelah mana ya? Kita tadi mah kebelah ditu tuh. Naon tuh? Masalah naon sih lah? Anu janda teh apa? Tapi tadi masa serian biasa wae. Itu bahasa mana bahasa tiluan teh jeung si Samin teh jeung adi aing. Mana ngomong naon ka adi aing? Ngomong sih cuma nanya ke Bisa dia masih opet. Oh, cuma nanya ke nungku gitu. Itu bisi sokian teh. Mana ngomong dileuwih-leuwihkeun ka adi aing teh. Itulah ada orang Ini tapa. mah ke si Kubil Tapa eta, tapa. Nih hendak lu baru berdak ieu. Ngeun laki itu santeuna masih kurang. Karena jeung sirima gitu geus kurang lagi diampura ieu ngan intina manehna bisa berubah gitu. Bae keun we da ngaran. Dan nyeri hati mah anggar we. Ya iya ngaran zaman mah pasti bae nya boga kasalahan boga gitu kan keun we lah. Gitu dan geus da mah masa lalu intina manehna geus ngaheukeun gitu geus. Di hubungan di masalah ya Pak. Tadinya lain mana geus teu ieu deui kan. Boga kana ka dia aing. Enggak. Geus nepi ka dieu. Mana dinya banyak. Geus beri pan urang segedeung deui ge pan isuk teh puasa. Kira kurang kudu parasya wae mah. Eta pan cenah teu baru nah masih kena eta sih. Ya tadi mah jang mastikeun. Nah, jang mastikeun tadi mah mereka teh barudak teh. Mereka. Heeh, tak wae dipastikeun ayeuna teh aya jalmana. Karek manehna bisa ngararti gitu. Jadi cenah teh teu milih saha di urang teh. Heeh, jadi geus nya. Jadi maneh geus urang ribut deui. Heeh. Disingke bieu kos bieu ka direuna jiga nu ribut pananya ka dieu kudu disegala ditaruh-taruhkeun gitu. Hah? Cek di rumah manehna si Kubil. Ayo. Urang jadi ambil apa kabehan bawa si Kubil teh. Jadi ambil kesaksian di kumaneh ripanya. Maksudnya saha nu salahna gitu. Ayo. Aing tidak disasat ae. Lupa adi ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga kru Hasrat Family mewakili semua dari kru keluarga Hasrat Family mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar ya bulan ini, tahun ini puasanya. Dan untuk apa saudara kita yang paling pojok sana Ahmad Holil sebagai apa Kang? Kubil ya. Ceceng sebagai apa? Sebagai Ceceng ya. Nah, terus kalian juga udah nggak asing lagi untuk si cewek yang satu ini ya, Ayu Andini. Sebagai Emeh ya. Emeh yang cantik baik. Ripa ya Kang ya. Sebagai Ipa sebagai Ipa ya. Dia sendiri yang bagus namanya. Nuarulang barututnya. Iya. Saya juga sendiri sebagai Kang Ucup. Nama asli Ada nanti di bawahnya ada editor itu ya. Nah untuk ini Iik Julkipli sebagai siapa? sebagai Samin biasa. Ya. Terus untuk siapa ini? Kang Nopal sebagai Ujang Empal ini nih. Terus yang di pojok tuh yang bapak-bapak yang bisa itu wakil sebagai produser dia nih, wakil ya. Jadi semuanya. Jadi mohon maaf ya, jadi di keluarga Hasrat Family tidak semuanya ikut
hari ini karena mereka juga ada kegiatan sama keluarganya masing-masing, munggahan ya. Jadi cukup cuman segini aja dulu orang yang ikut seadanya acara munggahan syuting kali ini gitu ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata kami di bulan-bulan yang lalu atau ada salah satu pihak yang merasa tersindir atau tersinggung namanya. Itu kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan gimana Kang? Lanjut. ya. Maaf juga kalau ada kata-kata kotor ya sering keluar bahasa kata ya. Gitu. Mungkin Kang Lipa ada pesan-pesan untuk ini pemirsa yang ada di sana. pemirsa. Buat para viewers gitu, buat para subscribers kita. Cukup lah itu aja. Aja, kayak emeh. Udah. Kang Kubil, ada pesan-pesan enggak? Tidak. Enggak. Tidak. Kenapa? Cukup. Pak Akil ada pesan-pesan Pak Akil? Enggak ada. Udah. Ya, berarti semoga ya mengucapkan ini aja, semoga lancar puasanya di tahun ini ya. Iya. Oh ya benar ya. Kenapa tuh kamu yang ini bilang atuh? Jadi menurut TME, mudah-mudahan di bulan ini virus yang selama ini merajalela di negara kita ini ya, mudah-mudahan seiringnya datangnya bulan suci Ramadan ini bisa cepat hilang juga ya. Amin. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.